Wilujeng wengi kasadayana kuring sanes Tabela dina acara Warta Saputra Jatinangor. Ayeuna simkuring di dieu bade ngadugikeun warta nu keur meujeuhna di taun 2022 nyaeta arisan bodong. Di dieu awewe geulis asal Jatinangor Sumedang ngajalankeun arisan bodong nipu ratusan korban nepi ka 20 miliar. Tepi kayanana awewe ngora asal Jatinangor Sumedang ngakukeun sorangan lamun manehna emang ngajalankeun arisan bodong. Puluhan jelema nu ngaku korban arisan bodong ngadatangkeun imahna ka daerah Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Imah eta dipikanyaho ngagunakeun arisan nu didugi ngabawa kabur duit sagede 20 miliar. Aranjeunna nu ngaku korban arisan bodong eta ngabawa barang berharga di imah eta salaku jaminan jang duit aranjeunna balik. Warga kecewa kaboga imah anu ngatur arisan bodong nepi ka 20 M. Sanajan kitu warga tinu pernah meunang hasil arisan eta. Kapolsek Jatinangor ngomong nu kajadian ieu asup tanggal Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Kajadian ieu pangeusih imah sieun jeung menta panyalindungan ka Polsek Jatinangor. Sajumlah pangeusih imah menta panyalindungan malah 2 poe di Kapolres Jatinangor. Di Kapolsek Jatinangor, warga pangatur arisan kalancan sistem bodong maranehna anu jadi sumber arisan eta disajadikeun rancangan jeung waktu ngungkapkeun keluhan marehanana. Sakian kitu wae ti simkuring hatur nuhun.